Alah, kopi bawa. Kopi ngopi. Ai wong teh madeng teh kunaon we. Awal teh keun ngobrol jeung Aigun di bumi Amoy. Oh. Ai keur ngobrol ruas urang teh. Soalna Aya iki. nya pan madeng teh jeung Aiki jeung Auda jeung si Angpus di warung Uji teh dinya teh di tepas. Nya. Kan Auda aya perlu diheula keun si Aigun. Ngobrol jeung si Aigun mah kadangu suara Mang Adeng. Oh, Amoy. Woi, Aing wih siun gitu. Aing perawat Madeng teh. Yo, anjing. Eta panto Jun teu sirikna ditubruk atuh. Untung teu na jong kopi gajreng. Aing sieun juring. Aing perawat pasti nabung. Kana kulkas. Pun aing pasti pun. Kumaha juring? Aing tutupan. Udah jeung daukeun, cak udah jeung Igun teh. Madeng Jon nyepertikeun we, nyontokeun eta juri kokorowot kana bilik. Aing aja. Anjing kacau kerok. Jurig teh kokorowot kana bilik gitu. Oh. Aing langsung ka itu. Kan ka picuwi. Langsung uwi mana? Kumaha sieun maneh teh? Heeh. Saurna si Aiki. Ai si Aiki uwi we teh nya. Wih, aing bong tempat. Mana nya Bon? Da ka urang da ka. Maneh teh di kamar darurat nyalira we. Teh. Anjing ngomong saha? Waduh. Ayo, Cik atuh ka dieu, ningal ka dieu. Kumaha caritakeun eta mimitin aya jurig teh? Di ka hantu aya bocong. Katinggal itu hantuna kumaha Adeng. Sieun. Henteu katinggal itu. Teu. Oh, tapi aya sorana. Aya sada. Kumaha sorana eta? Oh. Anjing. Teu tah. Oh. Pengkad itu. Eta madeng bari gogorowokan lumpat teh. Anjing, tolong anjing. Oh, goblok. Aing soak anjing. Pun aing goblok. Ini gua Ada hantu gitu. Oh, Bon. Ya. Dengeng goblok. Ngadangukeun ujun ge. Eta mah kieu. Mata. Kita kieu cakar. Ki mata. Anjing. Aing bengkel ka ditu, bengkel ditu anjing. Ai kana bantal mah teu hilapnya. Hilap. Teu nya. Eta we lompat. Dubruk panto teh bari bantal kana acukeun. Kalau jadi si gaduh hamil gitu, bae lompat teh. Impor anu eta tali aduh. Tali kebun. Aduh. Hah. Kacau. Anjing aing parah si goblok si Aiki. Parah. Awas ya, aduh. Wai banjur kopi. Banjur kopi, Bon. Eta jurigna saha apal teu Madeng? Aiki baju koneng. Henteu. Baju berem. Madeng apa jurigna saha? Aiki apa? Aiki. Nah, teu bet lumpat. Soak kurang ge. Uwi ka Aji. Hah. Caka. Apaan cek Auda cek Aiki ge? Tong bobo di tepas. Di tepas mah tiris jeung seureungit. Langsung wih. Da mana mah terang aku mataku si Aiki disingsieunan mungi. Eta cek si Aiki. Udah cerita anjing. Hei, tiga pas Auda witen. Amoy. Mogol jeung si Aiki dia bae kadudukan. Susurian we. Kumaha cing teh ki cewek eta cenah di korowotan bilik teh cenah. Ih, takut. Ih, anjing ada. Berlaku banget. Anjing gue sih goblok nih. Jangan kok ada. Aduh ya Allah. Kita bet kayak gitu Indonesia. Kok abi kok. Tong. Ada hantu. Aduh. Puro ikan aku bubun. Doko Asan. Sok asan. Asan Jun. Geus gadot teu.
Aduh. Madang. Ari jurig aya teu? Nya aya teu? Aya gitu. Aya. Eta warnana kumaha Warna bodas. Warna bodas. Ada burung. Oh. Topi hidung. Sanes. Madang pernah ninggal jurig pernah teu? Pernah. Aduh, di mana? Di itu sawah. Hah? Di sawah. Di sawah. Di sawah. Oh. Dekat itu, deket. Mana, Bon? Bon. Di mana, Jun? Jun. Nyoha jogem si anjing. Bon. Hey, cengeng. Kok anjing. Besik, kan dia? Nah, bos tolongan, bos ya. Tolongan, ai. Sanes eta jurig teh bodas di sawah gitu. Hah? Hah? Eta kumaha bentuknya jurig teh? Tanya ke si A di butut di mana? Sanes eta jurig. Kira di cakar gitu si kieu kelewat. Sanes eta madeng cenah geus ningali jurig pernah di sawah. Sawah. Warna bodas. Warna bodas. Oh. Bentuknya kumaha eta? Bentuk hidung kan. Hah? Bentuk hidung. Bentuk hidung. Kaget nya. Naon? Lamun aya kudu aya enak. Dauda mah. Aduh. Geus 36 tahun ge can pernah nempo tai jurig. Bah, berarti itu aya. Yang suung. Bos. Camam. Bos besi ya, tinggali hei. Bos besi teh rek 50 tahun. Bos besi teh can pernah ningali. Oh, lain kan si A. Lahir kan itu suka gabah teh. Ngomong mah ku iki di sini. Awi teh. Ulah berkatun Igun. Da bade ngobrol teh. Ngobrol jeung si Igun teh jeung Amon. Ieu mah madeng jeung iki jeung terus di dieu teh uji. Aya mah geus ngobrol setengah jam. Kuruukane ieu teh beuki deuk dicakep. Amon jeung. Nah eta mah teh sidik dari tubruk panto. Buludak gajeng. Ada yang suri ya, sudah lagi surian. Kunaon jeung. Goblok anjing cenah curi aing sieun amoy cenah kieu cenah. Pepeta mah teh ngorowotan kana kulkas. Bos. Heula tuh ada enggak heula. Wih teh saegun teh. Kigo ai si badang dia. Kumaha. Tidak bisa lagi. Tunuh-tunuhan cenah. Teh teh kadorek nyenak simut cenah. Ketepas. Lami. Nah, longok kali itu. Elo kereupeum. Iki kena bilik teh. Ih, anjing takut. Kenapa hilang? Batang bukan. Aduh, aja. Batang. Bos. Aing jurik ke bahaya, Bos. Bos sayang. Hei, anjing. Suan mah. Ku ai cakal eta mah. Iya, ai kira bengkai eta mah. Kitu. Posisi teh kieu menjuri cecakar kana bilik. No. Tak kukuna tekan gitu. Wabi gutingan wabi. Tekan. Aing sowa kemun bener majuan. Aing majuan di dia ta. Ieu lunggu keneh. Eta mah dipasti sesuai dia sama si Aiki karawat tincakalan gitu Nah, itu apa si Aiki mah buat lumpat? Lu amadong ngumpul. Oh, hari tama can apa? Eta Aiki can apalnya? Bener udah didiakin eta mah benih Allah aboge sower aing kada kada teh hantu. sumpah Eta hantuna hantu naon tah? atau pocong. Waduh, hantu pocong. Kieu. Apaan pocong mah dibeungkeut teu bisa kokorowot. Kieu tah. Madan. Ningali kan pocong mah dibeungkeut kieu jasa kokorowot. Api-api. Api-api. Aing langsung
Saiki teh. Ngumpet aing ka ditu anjing. Oh, ibun anjing. Tolongan anjing. Soak. Tuh teh Ki. Divideokeun ku iki henteu cenah. Kamu jeung ngelobet cenah. Ih, bejaan gitu. Aduh. Kelebak ka. Salah aja ieu teh pocong teh kabarangan. Nya benih awet. Nya om gitu. Luas. Eta mah nyegat eta mah. Juga tuh adang. Lu bebijaan benih alo, benih al sower asina. Dengeke. Mun pocong teh menggat ke Bang Adang. Nya Selamat tahun baru pocong. Hanya lagi kabur. Ayo ditanya tuh teh. kan goblok sering kena si anjing mikir wae ya aduh Mikir gitu teh malan madang. Selamat tahun baru juga deng. Selamat tahun baru uga. Juga. ampun aing aduh Tak begini tuh sih. Di mana? Dari hati atau ya yakin ke tabok ke mustahil Si Aiki ieu ningali video dina tepas di channel tepas engke ke si Aiki ningali ieu engke mun si Aiki dokap rek tanya naon mana ke si Aiki. babuk babi tapi jeung bawing kusia lo mau kan nya hai soak urang ge ki hai liwe aduh Eta si kadunya. Aiki ya Aiki. Si Aiki tuh. Itu si Aiki. Oh iya. Bas, aing kudunya ciai. Aduh, Bos nunja. kadang siap mikir goblok mamangke. Aja mah polotot coba nu podolan wanian. Wani kudu sieun mah kudu aya podolan. Bejaan gitu, bejaan ayakin. Ayo tanya kena ayo udah meureun. Kudu puguh-puguhkeun aya podolan apa polotot. Anu podolan meni ngacil. Eta bandal di kandung. Pantut bantal asupan kaos seureun. Nya cumon. Nya. Eta si taos ku uje cenah. Kunaon neung? Kandeng. Cek uje. Isi base o nyebutnya. Nya, hah? Aing kebeng anjing syok urang ge. Yo. Anjing lain parah goblok ih. Korowot kena Bili kulkas bili aduh. Kaget anjing lah. Aito orang si goblok dah. Cai Eta si Aiki teh kokorowot kana bilik gitu. betul udah. Disangkanya hantu gitu. Dia hantu mah dong. Soak aing. Di sawah. Kita baru wae. Aiki tekan deuleu. Jual podolan kasih anu polotot kasih ujun. Lagi juri siun ini. Aduh, ampun aing be. Nya bosnya bisnya. Heeh. Nya beja gitu, bejaan. Sok mah dan bejo mi sop topelnya di mana bos?